Assalamualaikum soleh-solehah Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bu Sipa di video pengajaran bahasa Sunda kelas 1. Sok sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana kedah ngajagi kasehatan, sareng mugia urang sadayana salawasna aya dina pangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sata acan dikawitan diajar bahasa Sundana, hayu urang ngadoa heula mudah-mudahan dipasihan kalancaran tur digampilkeun sagala rupina. Soleh solehah kumaha tos siap diajar bahasa Sundana? Kedah tos siapnya sok sanaos urang teu diajar sasarengan, urang kedah semangatnya mangga disiapkeun alat tulisna. Dinten ayeuna bahasa Sunda bade kuis. Sata acan dikawitan kuisna, ibu bade tumaros heula ka hidup sadayana. Aya anu masih emut, minggon kamari bahasa Sunda diajar naon wae nya? Cung, saha anu masih emut? Minggon kamari bahasa Sunda diajar maca carita ka kebun binatang Bu Guru. Nya hebat. Teras diajar ronde. Mikawano kecapananya. Nya leres pisan. Ai kecapananya teh aya sabaraha kecapnya? Kahiji kecap saha? Nu kadua kecapna naon? Teras anu terakhir urang diajar nyusun kecap jadi kalimah anu merenah. Salajengna urang kuisnya kerjakeun nyalira di buku tulis bahasa Sunda, teu kengengkeun bantosan ka ayah atanapina bunda. Emutnya kerjakeunana nyalira. Kumaha atau siap kuisna? Kedah siapnya. Pananya pikeun nomor hiji dugikeun kalima, tangtukeun kecapananya numerna. Nyaeta ku kecap saha atanapina kecap naon. Pilih salah sahijina nya. Nomor hiji titik-titik nu balanja ka pasar. Nomor 2 titik-titik wae nu dibeli ku ibu di pasar. Nomor 3 titik-titik anu nganjang ka imah Nini. Nomor 4 titik-titik anu dicoo ku Danu di laut. Nomor 5 titik-titik nu ngajak ka kebun binatang. Pananya pikeun nomor genep dugikeun ka nomor 7. Susun kecap-kecap ieu dihandap jadi kalimah numerna. Nomor genep balanja strip ka strip ibu strip pasar. Nomor 7 Nini strip pare strip di sawah strip melak. Mangga susunnya jadi kalimah anu merenah. Salajengna pananya pikeun nomor 8 dugikeun ka nomor 10, baca sing taliti. Jawab pananyana dumasar kana carita. Caritana ku ibu dibacakeun nya, mangga ku hidep regepkeun. Pas sore Udin main sapedahan di buruan imahna. Dibaturan ku Agus jeung Oman. Udin mah main sapedahana can lancar, jadi mineng labuh. Lamun Agus mah ngajalankeunna seureudeg, jadi nubruk kana sapeda Oman. Sapedana ngagubrag, akhirna Oman labuh.
Agus minta hampura ka Oman kusabab tesengaja nubruk sapedahna. Sanes kejadian eta Agus janji bakal ngajalankeun sapedahna moal sareudeg deui. Nah, ayeuna jawab pananya-nanya. Nomor 8. Saha anu ngajalankeun sapedahna sareudeg? Nomor 8. Di mana Udin main sapedahna? Nomor 10. Naha Agus minta hampura ka Oman? Alhamdulillah, pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Tekenging hilapnya kuisna dikerjakeun nyalira, tekenging nyungkeun bontosan ka ayah atanapina bunda. Patepang deui sareng Bu Sipa minggon payunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.